إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله. أغثني 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 سريعا بعزة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم علمنا من علمك المخزون. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب anu diteda doana oge tos nampi kamuliaan ti Allah, para kiai, para masyayikh, para asatid, para santri tinu leutik nepi ka nu gedena, khususon guru besar urang anu ti Cilongok oge anu ti Cilejet. Mudah-mudahan mantena diparenjangkeun yuswana ku Allah. Aparatur pemerintah, RT RW lurah beserta jajarana anu paling diistimewakeun segenap para panitia penyelenggara anu sakieu poharana pengorbananana harta tanaga pikiran jeung sajabana mudah-mudahan jadi kiparat pikeun ngahapusan dosa urang kabehan. Pabarengan urang panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala, shalawat jeung salam mugia salilana dicurah limpahkeun kanggo junjunan urang kabehan Kangjeng Nabi besar Muhammad. Hadirin rahimakumullah, kula jauh 3 jrug jadi hampurabunya bisi mubaligna tampilana rada poek. Ieu mah urang lembur, urang kampung. Sarua beungeutna jeung kori pertama tah. Sakarah Ustad Khalid Al-Fatihahnya. Oh, Al-Bantani. Jadi kulama ngomongna rek ngomong lembur bae manya. Ngomong Jakarta tebegug. Sakola ge teu lulus. Ya kulama bijil lagi ti lembur, ngahaja pamajikanna ge neangan urang lembur supaya saimbang. Urang Cilongok mah urang kota boros pan. Kadang-kadang skincare, kadang-kadang treatment. Pamajikan aing mah irit. Boro-boro nyahun ka Eon, boro-boro nyahun ka mall, diajak ka Alfa ge tararis maca ayat kursi. Hadirin rahimakumullah, wajar dina ayat pertama suratul Fatihah. Ayatna ge bismillahirrahmanirrahim. Sik santri malapadna ge maka segat mubalaghah.
Gusti Allah anu boga sifat karunyaan, maha karunya, maha penyayang, nyaah. Pak, lamun lain Allah boga sifat Rahman jeung sifat Rahim, cilaka urang kabehan. Geus puguh salat belang betong, rame ge muludan, ulah sohor sia ieu. Kajen teuing musolah gagah paling ngaji mingguan 15 jelema ge pemain lama dia ieu. Tapi Gusti Allah boga sifat Rahman Rahim, nyalametkeun makhluk-makhlukna ku ngahadirkeun, ku nyiptakeun baginda Rasulullah Muhammad. Bayangkeun kudu syukur jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad. Umat-umat Nabi nu baheula mah riweuh rek ibadah bab susucina beda. Umat Nabi Musa lamun rek ibadah bajuna karagragan tai teu bisa dibersihkeun ku cai dikeret anu palebah aya taina. Bayangkeun lamun tai cak-cak ninggang kana ceuli. Umat Nabi Muhammad meringan seringen-ringenna reka musolah Nur Istiqlal di jalan nincak tai kebo gampang neangan cai keran, tandaekeun sukuna kana cai keran kurang bersih gesekeun kana banget mitoha. Kaheula ieu supaya masyarakat ngartieun kana poharana Kangjeng Nabi Muhammad. Ya, dengekeun. Lamun hayang nyaho betapa tebalnya iman seseorang, itu diukur seberapa cintanya ka Kangjeng Rasulullah Muhammad. Sangkilang tiap mulut loba keneh nu muludan. Di blok Cilongok nambah deui pojok ieu perdana ngayakeun muludan, ngabadeug keneh anu tersepun kana muludan. Ulah kaganggu urang mah, pokona mah sekali muludan tetap muludan. Ustad-ustad mah sabulan mulud ieu mah kejo weutuh wadang malulu, termasuk aing ya. Pokoknya ini tentang kejo. Sudah ngomong-ngomong dalil kejo. Ceramah mah teu kudu pinter ngomong, nu penting ka harti kupolo nyelak kana hulu angen. Tah tukang son ge Haji Maman tanpa kejo moal hidup kejo. Ulah nepokeun kana beuteung aing bae. Aing ge sarua offset. Kang Rasulullah Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tetapnya eleh ku barokah Quran mah Ustaz Khalid 2 ayat 5 menit ngok me atuh aing mah diheong-heong gak atuh sakikieuna bae. Aya tanya Ustaz doang kitu, kumisna pan beda ti batur. Kumisna doang aya gantar paragi pamoyan teh. Asnya mudah-mudahan asal hirup bae lah lid. Fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam غاية مرامه ومرماه. Mudah-mudahan Allah ridhoan urang kikiran ya. Fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marmah. Kupingkeun ku sadayana bisi aya nu nganggap muludan teh hanya seremonial tahunan. Punten jalma awam mah teu butuh dalil. Nu penting mah kaharte. Ceramah pemain mah tidak loba dalil. Tempo almarhum Abuya tidak loba dalil. Ngalobakeun dalil didengekeun ku budak santri geus teu aneh.
dinaikkan kuno bodoh teu nyambung. Nu penting mah kieu nya amannya. Bo, kupingkeun ku sadayana. Fatuba beruntung. Aing ngaran untung lamun dagang teh mah modal aya leuwihan. Fatuba bahagia, bagja, hirupna bakal sukses, bakal maju. Sia mah hirup hayang maju, kabeuki nguseup, moal maju-maju tukang nguseup mah. Jajal nu nguseup maju ngagujubar sia ka empang. Fatuba bahagia, sukses, anak-anakna diraksa ku Allah. Naon ya? Lain bisi berkat bobok anu aing diketrukeun eusina. Aing mikiran bae ka mana eusina ieu. Karena ini tentang kejo kawan. Insyaallah anges lah, aman lah. Insyaallah ya. Lah najan gede ge bakul eusina mah leutik. Doang aing bae, beuteung mah gede atuh daharna mah saeutik. Ya, teruskan. Fatuba bakal dibahagiakeun hirupna ku Allah. Saha? Liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marmah. Jalma anu selalu berkeinginan hayang ngagungkeun Rasulullah Muhammad tiba heula mad bae maca sholawat kumaha bae jelemana. Allahu akbar. Katakan bah bisi hayangnya ho mukjizat Nabi Muhammad teu kudu ditanyakeun, "Weh, Nabi Muhammad bisa terbang enggak seperti Doraemon pakai baling-baling bambu?" Teu kudu nanya kitu. Weh, Nabi Muhammad hebat nggak kayak film Boboiboy api? Gak usah nanya seperti itu. Lamun hayangnya ho mukjizat Kangjeng Nabi Muhammad, bisi hayangnya ho kasaktian Kangjeng Nabi Muhammad anu pohara. Bayangkeun leuwih ti 1400 tahun zaman urang jeung zaman Kangjeng Nabi. Tapi aneh, urang dia bisa cinta, mahabbah, rindu, bela, korban jeung ngagungkeun Kangjeng Nabi Muhammad. Ieu kabeh nu aya di dieu termasuk jalma anu sok muludan tiap tahun, termasuk jalma anu sok sedekah, donasi, panglobaan. Lamun ditanya, "Kak, nyaho ka Nabi Muhammad?" Urang mana Nabi Muhammad? Sugan pernah ngimpi? Aya nu pernah ngimpi? Ibu-ibu aya nu pernah ngimpi jeung Nabi? Oh bahan banget lagi banget seblak. Bayangkeun Pak, panggih can pernah ningali fotona can pernah. Weh cenah ngadownload foto Nabi Muhammad dina Google nu kaluar ka emad. Fotona bae ge teu nyaho, Pak. Kita pahlawan nasional sanajan ratusan tahun aya fotona wali nu mana bae ge lukisanna cenah aya, tapi Nabi Muhammad boro-boro fotona lukisan ge can pernah ada yang membikin karikatur di Jerman. Umat Islam merasa terhina kan, can pernah aya bayanganna, can pernah aya fotona, can pernah aya lukisanna. Ngimpi ke can pernah, ngimpi dicekek eleup-eleup mah sering jarek molor cokor natara babanyo hese jeung cokor BPJS. Tapi kenapa kita bisa seperti ini? Ini bukan uang kecil paman. Ayolah, why? Supaya akal sehatna jalan. Bener tuh? Coba ge, cinta dan imannya jangan bikin penasaran. Weh, rupana teu nyaho, wajahna teu nyaho, ngan ukur ciri-cirina dibejakeun dina berjanji. Wa wulida nabiyuna Muhammadun biwajhim ma yura ahsanu minhu wala ahla.
kasepna eueuh nu nandingan, gantengna eueuh nu nandingan, herangna eueuh nu nandingan, ngeun sakiki kituna. Wow, amazing. Seakan-akan kita hidup di alam hayalan. Gak bahaya tah? Pelan-pelan Pak Sopir. Kehela, iya masyarakat supaya ngartieun iya. Pakieu beungeut sia. Beungeut atuh akur jeung helm. Kang, punten ya, punten. Ieu teh mukjizat Kangjeng Nabi Muhammad. Ditanya, kabogo sia? Sia boga kabogo? Boga, iraha kawin engke 15 Oktober. Nu mana beungeutna? Ih, can pernah panggih, lucu teh. Allahu Akbar. Bayangkeun Pak, teu wauh ka jalemana nu mana boa ngimpi ge can pernah ngan ukur dibejakeun sifat-sifatna, wajahna kitu, terlahir sudah dalam keadaan terkhitan, tali pusarnya sudah terputus dengan sendirinya. Geus anugerah ti Gusti Allah dibejakeun kos kitu. Setiap bulan mulud nu teu gaduh ge ilu urunan. Kadang-kadang nu urunan manu gede manu bodoh. Ustad nama lah. Kadang-kadang ustad nama kabatur sodako meh nama mulu dan mencit kotok nu muyung tolol. Aing eta Ustad Khalid cenah urunan 1 juta teu percaya napa banget lagi. Aing mah percaya keneh ka tukang balon tuh. Senang tukang balon mah uhun meuli hiberkeun tuman. Hampura mangnya ku aing rada edan saeutik. Sejarah rengkel. Maklum belah bah ngajurna tadi adanan komat doang kieu ya. Bayangkeun. Teu wauh ka jalemana can pernah ningali rupana. Cenah dibejakeun bapana Abdullah mana Aminah, lieur lah nu mana boa. Punten Pak, abdi ge pernah zarah ka ditu ka kuburan Nabi Muhammad. Panteu nyaho jelas paesana nu mana di halangan. Urang jarahna ge bari lempang kieu, dua urang gerak jalan hormat. Bener teu? Aing ngahajapan deket beusi kitu melengeh nek ngintip maksudna mah horeng tangkurak askar nyoongkeun. Woi Muhammad, ruh cik urang mah dia hidung mabur dia. Oh, dia hidung-hidung ka aing. Ini bukan hidung tapi kurang caang paman. Tolol dia hedak di lemur mah aing hidung-hidungnya kiai dia ieu. Di dia mah aing pakai cocokan polongo dia. Apa itu polongo? Apa ya? Bingung saya ini. Tah. Bayangkeun, pan urang mah lamun jarah paesana katemponya. Ieu mah pan teu katempo di halangan, di hijab. Tapi kenapa di sini ada cinta? Karena terkadang memang cinta itu datang tak butuh alasan. Neskolot, ulah ngomong-ngomong cinta. Cinta, lah. Kawin lagi dijodohkeun. Ya, mukjizat Nabi Muhammad ya, guys. Mukjizat Nabi Muhammad ya. Bisi can kahartikeun ku polo. Ih aing kereng amatnya. Ih parah ya sungutnya. Steng lah keur usaha ieu. Insyaallah, di dieu mah kulanya doang pangheueuna bae. Panggung ku sorangan. Doang gagah belah. Datang pannya, di papag teh ya. Di mah aing Surabaya Hello Kitty. Ya banget kararia ya. Hello Kitty kabeh ku dibentar tarangna. Tapi memang lalaki mah ulah egois. Rumah tangga mah bukan pertandingan. Bukan tentang menang dan kalah. Rumah tangga itu ibadah, makanya harus banyak mengalah. Ya iyalah. Lalaki mah bukan berarti harus menang sendiri. Lalaki mah ada kalanya kita harus mundur. Dan yang mundur itu belum tentu kalah. Tarik tambang Agustusan, yang menang yang mundur paman. Nyaho bae lah. Ya Ustad teh jelas ya. Ngomongnya beblek-bekan sambutan heueur aing ngadengen lagi. Ampunanya tanya. Sing panjang umurna ke batur paraya tinggal Ustad besorangan. Sejarah rengkel aing geus dengen.
Kaheula ieu tentang cintakan Nabi Muhammad. Mukjizat ya mukjizat. Amrun khariqun lil adat kharijun an yadin nabi an yadir rasul. Sesuatu kesaktian yang muncul dari orang-orang yang punya pangkat nabi dan rasul. Teu kudu nyacahkeun hiber, pan enak mah kedeung-kedeung asal nu bisa hiber wali atuh can pugu lalai ge hiber. Emang lalai wali. Sok wawalieun hulu dia. Subuh ge kaberangan wali edan. Sok jara rengkel. Bisa nebak slot ge wali. Yih, wali main slot, wih, wali deposit tah. Bahnya mukjizat Nabi Muhammad itu manusia yang belum pernah melihat rupanya, manusia yang belum pernah berjumpa dengannya, manusia yang belum pernah tahu asal usulnya secara fakta, secara nyata dengan kasat matanya, hanya data-datanya saja yang valid. Tapi kita bisa iman percaya, malah bisa menumbuhkan cinta. Loh bajal ma anu ketika ya Nabi salam alaika murudut cimatana rindu tanpa alasan. Allah mah bisaan rek nyalametkeun jalema. Padahal eta jalema nu kitu salatna ge acak-acakan. Jumat tara imah deket masjid ge teu nyaho ti lahang masjid aya sabaraha. Cik urang mah nya cik urang. Nek ti mana sia ka surgana, rek ti mana sia husnul khotimahna, salat henteu ngaji henteu, KTP doang Islam seumur hidup. Tapi Allah punya cara di luar jangkauan akal manusia. Makanya bismillahirrahmanirrahim. Allah nyieun rasa dina hate jalma nu tara salat. Allah nyieun rasa cinta jeung rindu ka Kangjeng Nabi dina hate jalma-jalma ahli maksiat. Loba jalma nu kitu teu salat, teu ngaji, mabok, awakna ge pinuh ku tato. Ditembak ngebur oleh hapur jeung kurap. Ketika ya Nabi salam alaika ya Rasul ya Habib salam salawat, terurar air matanya. Maka air mata yang jatuh karena kerinduan yang tak bisa ditahankan. Bener cik sidilan, yang repot itu nahan rindu. Ya Nabi punten. Makanya cing hade ulah sok goreng sangka kabatur, ulah sok nganggap kotor kabatur. Urang mah ibadah berang penting tahajud can puguh. Ya Nabi salam alaika bisa mewek can puguh. Bener tak? Loba nu kitu loba. Makana banyak jalan Allah menyieun cara nyelametkeun jalema. Bismillahirrahmanirrahim. Karena sifat kasih sayangnya. Makana umat-umat Nabi Muhammad mahayu benerkeun hate. Sebab yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Anu salamet dunia akhirat. Lain anu rame santrina, lain anu kitabna salamari diingkeun di ruang tamu jeung nyingsieunan semah lain. Lain nu jubahna doang Batman. Emang senang pakai jubah? Beban. Aya bikang geulis rek ditanya jaim. Kadang-kadang mah ceramah ka kota diuk di panitia, ditempok weng jubah akur jeung horden bedul doang. Mudah-mudahan berkahna keagungan Rasulullah Allah bersihkeun hate urang. Umat Rasul mah hiji minimal kapapada jalma Islam ulah aya hewanya. Panyakit di lembur teh hiji, panyakit di masyarakat teh hiji, hewa kapapada. Kasalaki ge salaki eta tidak punya ikatan darah dengan kita, tapi dia mati-matian ngasih makan, Bu. Ganeng siak lah hai. Kanyahoan sia disiksa lah. Sejarah rengkel. Hijinya lah ngaji mah ulah kudu luhur-luhur lah.
Sugan aing mah podga herang ya. Banget sia aing. Iya sebenarnya hadir ceramah apa ngepung bedul sih ya? Bu, ya Rasul hebatnya, hebat Nabi Muhammadnya. Ya Nabi salam alaika cerik ngagukuk. Kadang-kadang indung payah 3 tahun gitu eling-eling ka indung. Aya balik ka imah indung, rek nyakolakeun sertifikat imah kolot. Emang banget siapan jalemana. Pah, coba ge. 1400 tahun leuwih jeung Nabi urang teu papanggih, jeung can pernah panggih. Ketika dibaca ya Nabi salam alaika purudut cimata nyelek ka indung sorangan ge anu karak 17 tahun haul teu kitu-kitu amat. Kunaon ka Nabi nek haolan indung mah kadang-kadang anak siling segehkeun. Geus nu cikal bae tukang ngabeakeun pakaya tah. Meuli daging siling segehkeun bae. Padahal indung mah anu ngajurukeun urangnya kecuali mamang mah bijil lagi tina tiang listrik ieu. Padahal indung anu ngajurukeun urang, tapi kadang-kadang eta bela ka Nabi Muhammad leuwih daripada ka indung. Hebat teu? Hebat teu? Eta mukjizat Nabi Muhammad mah bisa narik rasa ka jalma anu can pernah nempo rupana. Makanya hati-hati dengan cinta. Cinta bisa tumbuh tanpa alasan. Kalau cinta bisa tumbuh karena kita lihat rupanya, bagaimana kita bisa mencintai Allah zat yang tanpa rupa? Pikir men. Makana dengekeun dia. Makana ti ayeuna jangan minder dengan wajah sederhana seperti ini. Bos, weh. Gusti mah bisaeun aya nu kasep pihewaeun hideung pikabitaeun. Emang aya dodol putih hideung, Bos. Jadi anggap aja ini dodol paman. Hidung-hidung hulu sia. Bu, jangan minder dengan apa yang ada di kita. Ini sudah anugerah yang terbaik dari Tuhan. Ulah sampaikan boga pamajikan ondangan dititipkan di tukang es. Ulah. Lain bisi leungit bisi pahili cenah. Astagfirullahaladzim. Hati-hati ya Bu ya. Bu, sok hatena dijaganya. Ulah geura cacahan tahajud, ja urang mah lah bogo boro-boro tahajud. Nu 5 waktu ge salat duha ge make kunut pan urang mah lah. Hatenanya ulah aya hewanya. Ulah aya hew. Urang mah babagi BLT bae ge teu kabagian padahal mah didata tapi teu kabagian hewa. Eta sih nu meunangna dulur lurah bae. Ya salah lah ulah gitu. Ieu leuheung nu bodoh mah ieu kadang-kadang ustad jeung ustad. Nu ieu mah balik cauna cawa Ambon, nu ieu mah cawa Hasem. Iya tuh kembali ke laptop tah mah Sing hadanya hatena ulah hewanya. Lamun hayang cageran, hatena ulah pusingan ka batur, hatena ulah hewa ka batur. Panyakit mah hiji hewa. Di gedung DPR pasea bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Awewe pasea jeung tatangga gara-gara bukan beda pilihan, tapi karena sama pilihan. Laki-laki yang dicintai sama orangnya itu juga. Ulah hew. Lamun batur ngagogoreng urang, ngahina urang, kenteuing secara duniawi ngarugikeun, tapi secara akhirat nguntungkeun karena transfer amal. Kenteuingnya batur ngagogoreng urang jadi caram ge si eta mangalegaan. Kenteuing sasebeuna asal senang bae. Ja urang mere duit teu bisa aing ge bereaneun. Tuh suudzon pan hatena tuh. Sok balikan deui. Batuk belah. Masya Allah luar biasa ieu gustinya, ieu pamuda ku ngagungkeun Kangjeng Nabi ceramah tebegug, qori tebegug, sambutan komo, bisana nyeun taman tairaga jadi au-aupan.
jeung paraginyeun bolu tenan panelinya supaya jalan meresep nempona ieu ge sarua bae cara berkarya urang pikeun takzim ka Rasul fatuba beruntung hirupna. Untung teh ulah kalkulasi ekonomi. Untung teh teu kudu beunghar bae, jacan pugu nu beunghar untung. Ih. Bener teu? Hirup pan pasangka-sangka bah, wih sedang amat cenah haji eta unggal poe naik mobil, horeng batur mah berobat jalan daek. Daek teu? Yeay. Cik masyarakat senang jadi kiai. Nu capek mah Ustad Holid setempat unggal pinggu ngaji lebah duit gede menang urang dibikeun kan ujawat ulah marah lid. Tama nasib. Fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marmah. Bakal beruntung hirupna, bakal bahagia hirupna. Sanajan duit pas-pasan imah 4 kali 4 yang hiji di tengah-tengah doang payung. Hitut diharap ka ambe ka dapur. Jamur imahna leutiknya. Ya kunaon ieu? Teh bahagia mah ayeuna di dieu nya. Di dieu haju kana ibadah daek, kana berjamaah daek. Ieu ulah-ulah ukur nyalametana doang ieu kana musholah kudu daek ngeusi. Pinter ya budak nyieuna mah musholah leutik bae supaya pinuh bae. Atupan aya 20-an ge pan pinuh sampai ka tukang. Pinter ya budak politikna nya. Insyaallah bae lah, heula asal hirup beda. Fatuba bakal untung hirupna, bakal berharga hirupna, bakal bahagia hirupna. Najen teu beunghar tapi anak-anak sararukses. Pan loba anak nu musingkeun kolot. Ih loba. Nu geus boga pamajikan ge kieu deui ka kolot. Beungeut kotak amal. Ih loba. Ja anak mati leutik nepi ka meletak, ka kolot be hayangna nya. Bener teu? Fatuba makana tah niat dina hate niat ngagungkeun Kangjeng Nabi. Makana sok di azaman ti ayeuna. Urang naon bae yeuh? Urang ngaji ka musholah dina hate Gusti abdi sajaba ngagugurkeun kawajiban tolab ilmu. Abdi niat ngagungkeun Kangjeng Nabi Muhammad. Urang sedekah teu kudu bulan mulut bae sedekah mah bos. Emang sedekah mulut kudu bulan mulut bae? Atuh henteu lah. Emang Agustusan, teu bisa bulan September. Tuh henteu bos. Weh. Eta cenah bulan muludan bulan Sapar. Bagus. Bagus pan. Nambahan proyek. Ibu ya bulanan naon bae ge sedekah. Ibu sedekah ka saha bae nya niatan dina hate. Gusti abdi ieu sedekah mulud ngagungkeun kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad. Eta jadi sedekah mulud. Supaya urang kasupkeun fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marmah. Ayo orang yang ingin selamat, ayo padeket-deket jeung Kangjeng Nabi. Padeket-deket jeung Kangjeng Nabi. Apapun curahkan demi Kangjeng Nabi. Teuing batur mah umroh tiap bulan ja loba ieu duitna nya. Urang mah eta bae ka budak yatim. He cenah aing boga 5.000. Atuh teuing ja budak yatim mah dibere 100 juta mah atuh paeh. Sedekah mah mending keur balangsak. Disodakohkeun saparuh hartana ge teu hook. Urang keur balangsak boga 10.000, dipentak ku babaturan. Bos, minta duit 5.000. Tah, eta saparuh harta urang. Tapi jajal dia geus beunghar, boga duit 1 miliar cik babaturan. Minta aing 500 juta, moal dibikeun dia. Heh, makana keur balangsak. Sedekah mah teu akur beungeut sia tah lah. Mang eta buuk botak katarikahan da peureunya. Eta sih make obat usum hujan muruluk ka dieu meureun. Hampura bahnya, hampuranya aya makhluk kos kieu piomongan dia.
Bu hampura sunggut kula mah kos kieu nya. Hampura lah. Kumaha ulah bae lah. Sing ada ulah heuheuh ngahampura dia mobil aing dikempesan. Ibu sok ti ayeuna nya di azaman. Di azaman urang sodakoh naon bae nyumbangkeun tanaga mantuan musholah. Gusti abdi rek mantuan musholah, mantuan ngaduk, nek mantuan ngecet abdi maniat ngagungkeun Kangjeng Nabi Muhammad. Sakieu cara abdi ngagungkeun Kangjeng Nabi Muhammad, pan ieu musholah jeung salat. Kangjeng Nabi ngajar-ngajar salat tiba heula ku isuk pot hiber ka luhur langit. Kitu bae urang mah nya. Urang santunan yatim 5.000 Gusti saksikeun abdi ieu sedekah mulud ngagungkeun Kangjeng Nabi Muhammad. Kitu bae geus ayeuna mah geus ulah loba omongnya. Maksudna supaya teu terakuria kitu. Nya, pan cik kiai ge, cik kiai ya. Ini malah kiai lah setengah badan. Pan kiai mah po make sorban. Tah mun di tukang ustad. Oh, insyaallah ya kiai kurunya. Jigana hayang nyandung sieun ka pamajikan. Haju ngabatin jadi ngahambat kana pertumbuhan jigana kitunya. Hampura tadinya ku aing bake cocowannya. Iya bener gimana ngabejan kakabean maksudnya supaya dipakai ya ngajina. Emangnya sih ngaji mudan huha tepogo. Kur make dalil paman. Faltuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marmah. Niatan ngagungkeun Nabi mu. Pan sok aya jalema punten gawe di tempat riba, misal gawe di tempat leasing. Sedangkan jalma tukang ngaji ka Cilongok, bertabrakan jeung hate nurani. Bener tuh? Iya tuh cicing kieu mah kudu bisa meresolusi, cicing dia. Iya tuh ulah kasinggung ah. Aing mah ceramah doang alkohol mah dibanjurkeun kana leungeun, ai eueuh doraan mah moal nyeri bos. Eta mah anu jojolotuan berarti ada luka bos. Hati-hati dengan hati, luka itu tak punya suara karena terkadang air mata jatuh tanpa bicara bos. Ganeng di Haji Maman lah aing sejarah rengkel. Puntennya nek keluar tina jalur kos kitu can boga anu endah. Benar. Keluar jadi pahlawan. Allah atuh heureuh ge Allah budak. Pan aya prosesan bos. Jasia ge boga beas tadi kajokon moal kahakan. Sia nek ngising nagog dina WC teu dibeuteunkeun moal ngolol bos. Pan bingung Gusti abdi rek kaluar tina jalur nu ieu ja bertorak belakang jeung hate nurani jasok ngaji ka Cilongok bingung teu kaluar kumaha laksana makan buah si malakama dimakan ayah mati tidak dimakan ibu yang mati. Sedangkan pan abdi kudu nganapakan anak pamajikan rek kaluar can aya pagawean nu sejen anu akur jeung nurani sok diajar sodakoh ka sahabat diniatan Gusti abdi ngagungkeun Kangjeng Nabi Muhammad malah mandar ku barokahna abdi bisa keluar tina jalur anu ieu kitu carana. Heupan urang punten nya urang sodakoh diupload kana status lamun lain sodakoh mulut lain sodakoh ngagungkeun kelahiran Nabi Muhammad acak-acakan dia bae kuria tanyakeun ka kiai sodakoh mulut sodakoh niat ngagungkeun kelahiran Nabi Muhammad kajen teuing hayang ka alam di status dari hamba Allah. Dina foto, na profil banget, koplok dia. Insya Allah sodakoh mulut mah kajenting hayang ka alam mual gugur ganjarana sebab nu ditinggalina baginda Rasulullah Muhammad. Makanya dipake otaknya, make cara kumaha carana. Pan setan mah pinter, jangan disebut setan kalau tidak pintar. Paman, kolot badot paman banget sih ya. Ya yang dipikir-pikir doang nu edannya atau ngomong sorangan bo ayeuna mah rek bulan lain nek bulan Sapar bulan silih mulut bulan Rajab lamun sodakohnya diniatan Gusti abdi ieu sodakoh sejak ngagungkeun kelahiran Nabi mu ngagungkeun mulut jadi sodakoh mulut kajen teuing urang aya rasa hayang kalem insyaallah moal gugur ganjarana paham. Sebab fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marmah dalma nu ngagungkeun Nabi Muhammad dalma nu ngagungkeun Nabi Muhammad dalma nu ngagungkeun Nabi Muhammad
bakal dibahagiakeun hirupna, bakal dirapihkeun rumah tanggana, bakal dirapihkeun keluargana. Makananya anu masang tenda, anu jaga di jalan, niatan ngagungkeun Nabi Muhammad, sugan ieu jadi hasil keberkahan. Jadi pariksa berjamaah, bae banget si eta mah. Atuh sadohli doona mah nama di masjid ge 3 poe teh kaluar horeng kakunci. Makanya abdi mah tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Ya Allah, mudah-mudahan dengan acara pengagungan kepada Rasulullah, mudah-mudahan jadi sabab ya kami selamat. Jadi kami sabab selamat dunia akhirat. Nu tadina pageuh eta kana salat. Pokoknya urang dagang mah bari papanasan. Bari papanasan kuat bae eta. Salat mah bari diiuhan. Rapi di ASEAN. Embung beta embung. Tereken betah beta juburna tereken betah. Di pasar mah panas ge, di lapangan mah panas ge. Betah bae. Di musolah mah jeung pangeran tereken betah. Aing ngomong waliullah, wali edan meureun. Kudu betah jeung Allah, kudu betah jeung Allah. Jumat khotbah lillah bae ge, heuy kopi tiis. Mujikeun dinu paeh. Tahlil loba teuing, meh kiai kejo hasem. Allah, ya Allah, fatuba keberuntungan ini, keberkahan ini nya sing salamet ieu kami dunia akhirat, keberkahan ngagungkeun Kangjeng Nabi matakan jeung papada mukminin mah kudu siling angkatkeun, kudu siling doakeun. Awas jalma anu sok daek muludan ulah sok hewa kabatur. Jalma nu hewa mah babari kena penyakit darah tinggi, kena penyakit lambung nya. Kanker loba. Oke, jalma gede adat. Jalma gede adat. Stroke. Tapi jalma teu gede adat, bukan pembenci. Jalmana teu sirikan ka batur. Bubuligaran ge tengah peuting hirup bae. Bener. Nya, paham? Tapi jalma kedeng-kedeng ngalamun, kedeng-kedeng ngalamun, beak awak beak. Penyakit mah lain tina kadaharan, lain tina kacapean, tapi tina pikiran. Sok tempo. Jalma tukang kawin, cageran bae. Jalma tukang kawin, cageran bae geus aki-aki ge. Celok aya tukang kawin diimpus celok. Eta mah doang haji maman, pamajikanna hiji, kedeng-kedeng balik kerok. Kedeng-kedeng kerok. Masyaallah nya. Pikarunyaeun. Punya hiji niatan. Nalika urang sedekah, ngaji, naon bae ge? Niatan ngagungkeun kelahiran Nabi mu. Insyaallah fatuba runtung hirupna. Bu, hapunten nya tos tabu 10 seueur keneh para kiai, para abuya yang mah anggap dan lepas nah ampurannya bisi nu kasinggung bisi nu kumaha bae hampuralah eta mah mudah-mudahan sing aya manfaatna walaupun tidak banyak uraian kata mudah-mudahan sing nyelek kana hulu angen agar kita tidak polongo ya. Hapunten kasepuhan abdi tadi tos pamit dilebet abdi bari teras angkat bunya hampura mang hampura.